Pernah merasa hatimu kosong? Pernah jadi atau jelema pan kumaha itu saya tebak pan model urang ayeuna ke sisirian ge mana. Tapi Padahal mah teh mah hey yo, what's up nyo emeh? Lagi jam orang Ade di channel Sunda kedua, enjoy. Ayeuna urang kedatangan ieu kedatangan naon teh? Kedatangan wejangan-wejangan. Kedatangan para motivatornya. Mun orang dia lah, orang dia anu pasti arah hafal ieu saha. Jeung undangna teh rada hese. Jeung jagoan padat nu hiji na DJ. Dengan ayeuna mah mirip-mirip kos meresolusi dan teu meresolusi. Aya pertanyaan-pertanyaan nu rada hese, nu rada sulit. Oke, bakal dijawab, bakal tuturna kontenna lalajan nepi ka geus pokona mah. Langsung wae lah, enjoy. Kenal lah, saraha we. Rene. Ini itu saha? Kita Hamdan di mana? Yo balik di jeung urang Hamdan Abinaya. Terus. Urang Hamdan Abinaya di daerah Pangalengan Batu Belang. Hobi. Untung lah naon. Instagram aya? Instagram aya, hilapnya Instagram urang Hamdan Abinaya. Di follow. Di follow da. Kayak di deskripsi yuk. Oke, kurang di Ya, jadi saja. Jadi. Woi, Hai semua, Hai semua. nama gue Erwin. Anjing. Erwin gede. Aing Erwin HD-nya bisa nanya. Jadi orang mah Erwin HD, jadi aya youtuber Erwin HD. Tah orang terinspirasi tidinya. Orang mulai kejebur. Terinspirasi. Mulai masuk ke dunia entertainment. Anjing. Khususna dina horor gitu. Nah, terinspirasi tina ieu guys. Jadi orang menyatakan bahwa orang anu ayeuna nyaeta Gitu. Erwin HD. Erwin gede. Nanti anu sajan mulainya. Nanti anu can subscribe ya menuju 100.000. Tinggal 8 cik gede lah 100 lah. 100 subscribernya kemarin resep support channel ya. Sajan mulai ketik etan nanti ketik deh. Biar semangat. Nanti tekan eta nanti Tombol merah euy. tombol merah subscribe Tah dah. teu kudu mah. Engke kitu kan tak loncengna, engke bakal kudana maju. Biar semangat Engke lah. notifna aya video anyar gitu sugana berfaedah kemarin nya. Enjoy langsung kaji euy. Yo. Ieu main game ngan cuma nanya-nanya. Ngobrol. Pertanyaan berat jeung Di wayahna kudu dijawab. Oke. Jeung dijawabna Bagus. kudu seriusnya. Iya. Yo, untuk kalian berdua, untuk marane dua. Untuk Naon lah yang apa yang paling kamu inginkan dalam hidup saat ini? Apa yang paling kamu inginkan dalam hidup saat ini? Aloy. Ayo. Yang paling Aloy. Kayak orang ayeuna mah hayang naon ya, bingung sih euy. Bingung ba euy kayakna. Itu nu paling we, mah paling. Nu paling hayang ayeuna mah urang mah channel YouTube urang yang 1000 heula we. Yang heula 1000 subscriber heula we urang mah. tuh parah. Sakit. Subrek kan. Makana Eta nu paling ayeuna nu mah paling Hamdan nu paling dan itu ulah peres tapi ieu dina diri mana dina jero diri mana Urang nu paling keripik ayang kurang ayeuna urang hayang maju ke naon dagang naon urang hayang berguna bagi naon motivasi hayang boga suatu cabang usaha lah. cabang usaha Cabang usaha dek usaha naon cuman urang hayang eta lah. yang boga cabang usaha gitu Boga cabang usaha majukan diri jeung Majukeun sararea diri. Udah aku terus kieu wae. benernya itu merusak otak Itu ulah kan ulah tuh mau dagangan karek.
pertanyaannya beri. Apa kamu sayang kepada diri kamu sendiri? Mana tanya atau karena diri orang daya adiknya atau ke adik namanya ke jiwa orang nyaah nya pastinya pasti maksudnya nyata kan bisa nyata Iya. ayah kayang orang tidak kita gitu ge kan gitu Kita memenuhi memenuhi keinginan diri sendiri. Aloy, apa kamu sayang pada diri kamu sendiri? Ya tuh Pasti. Tentunya mah tuh tampol seperti modelkan baheula mah tanya urang kana awak. Modelkan mabok pantenya eta kana awak. mentak di ruksak Di ruksak eta mah mentak ayeuna mah dieureunnan da soalna ayeuna mah geus nyaat. mikir Tapi jawabannya benernya, kudunya, jeung kudu eta mah. kudu atuh eta Kita mah ngomong. kudu lur mana yang itu nyaah. Apakah kamu sering memikirkan perkataan orang lain waktu berada? ke urang mah teh sih urang Cara menanggapinya cara menanggapinya biasa aja urang biasa aja. terlalu diambil gitu omongan orang lain mah da paling lamun aya omongan batur nu teu genap paling kurang dijieuna jadi motivasi ke diri urang hareup. Oh gitu jadi non apa kamu sering memikirkan orang lain eta jawabannya Nah, jadi urang mah jadi enjoy we aman no problem tuh problem. nu karitu mah. Heeh. Aloy, Coba wae we urang teh da. Urang mah cueknya. Urang mah teu pernah naonnya. Teu pernah nyeri hati lah mun ngomongkeun ku batur atau naon. Tah justru ayeuna urang butuh pisan euy. Omongan Gitu teh nya. Omongan batur. Enak balik deui kana channel urang. Ayeuna yang butuh komen. Komen tapi urang mah lain mun komen halus-halus dah. Jadi orangnya. Jadi lagi urang mah yang Nu sepantasna we gitu. hayang komen-komen anu jahat. Tah komen-komen jararahat di mana supaya urang teh Berkembang. bisa berkembang. Ya, Jadi gitu. kegorengan channel ieu atawa naon wae jadi Naon kurang diubahnya. bakal diubah. Tah Tidak itu mah. lur. Komen lur. Anjing. Ya boy. Ada coy, apa yang biasanya kamu lakukan kepada dirimu sendiri, coy? Beratnya. Apa yang biasa kamu lakukan kepada dirimu sendiri? Ya? Biasa lakukan. Bisa lakukan. Namanya jadi anu bisa kurang dilakukan mah. Namanya kelakuan. Pemikiran Pemikiran otak. kelakuan orang tina goreng diri ade. Gitu kan? Jadi dilakukan ayeuna mah urang mah tina diperbaiki we jadi ulah nepi ka urang teh. Jadi seruannya jawabannya nya. Jawabannya aman anjing. gitu we. Jadi kumaha? Ya udah. Intinya mah ke iya we nu saat ayeuna dilakukan mah Memperbaiki diri. Aku melakukan sesuatu yang Nu berfaedah ke diri sendiri jeung diri orang lain. oh berat. Tapi etanya, tapi aman oke jawabannya euy. Hal yang paling membuatmu sedih, wah. Hal yang paling membuatmu sedih, Hamdan. Muskalaman. Yang keamanan lah gitu. Nyeri hati ku batur mencena sia mah kitu atau sedih teh ayeuna can kabeli ieu atau mas. Menurut maneh Sedihna urang mah kitu nya. apa hal yang paling membuatmu sedih? Sedihna urang mah kitu nya. Nah, kitu urang teu bisa jadi pribadi nu baik baheula gitu. Udah orang keneh teh. Tapi orang masih kena boga motivasi. Mun urang balik ka diri urang sendiri, urang masih kena boga motivasi ke hareup. Tapi hal Hal kalau pernah paling sedih tuh. paling sedih mah eta urang gitu. Pernah naon gitu. Atau putus. Intinya hal yang paling sedih contoh aku hidungannya di eta. Hal Hal paling sedih mah apa orang pernah kieu atau mana pernah apa pernah hirup teu bareng di sebelahnya gitu. Hal yang paling membuatmu sedih? Hal Paling membuat sedih sekaligus kaduhung nya lah. Kaduhung aing banget sekolah. jadinya panik barinya coba Kayak tapi urang sudah eta kontroversi itu sugan urang mah gitu. Ku baheula pemikiran baheula sugan teh
mau jika enak kieu sekolah teh efekna demegna butuhna sekolah teh butuhna sekolah teh bener. ayeuna karasana kieu modelkeun hirup hayang aya kemajuan hese jadi anjir dah heula ayeuna lamun gawe-gawe wae mah gawe wae di Batu kan ripuhnya ayeuna urang ku hayang usaha naon wae gitu kan diperlukeun otak mah aya anu tapi ente kabeh kitu maksudnya anu sekolah oge anu sekolah nya anu sekolah ge pan heueuh kitu maksudnya naon jadi urang kita teu membela teh dengan pasang-kasang membela diri urang keneh gitu urang nah teh di sekolah kitunya padahal emang urang nawe kieu mung gitu tapi nu sekolah oge da sok we tempo maksudnya emang nu sekolah gitu kan gitu kan lamun urang yang pembelaan mah anu sekolah jeung nanti contohnya urang we lamun urang sekolah enak paling urang boga naon ber urang mah da meureun mikir aja meureun bageura nah meureun sekolah teh naon eta jadi pertanyaan oge namun sekolah teh naon gitu ya sedangkan sekolah kan dipaksa meureunna tapi ngan pamikiran urang geus kemana-mana evaluasi geus jauh kita lain ngerti teh poinna kita maksudnya gitu lamun urang enes sekolah ge urang paling keluar can bisa gitu tapi anu mah geus we da geus da emang naon emang gitu eta emang jalanna meureunnya emang kudu jalan kieu emang kurang dijalankeun kitu mah baheula wayana mun aya nama jalan ayeuna jalan ya resiko cuman urang mah kaduhna teh ku ayeuna nya udah kena pemikiran ieu nyeun nu kieu ya tak geuning ilmu nyeun channel kieu geuning ilmu sakola teh dibutuhkeun we dina segala bidang naon oge sok ayeuna modelkeun kieu kan ieu teknologinya iya apa dina gitu lagi naon sekolahnya TIK kan TIK nu karitu pan bisa kena komputer pan ayeuna urang teh bisa kena komputer anu mata urang hayang meuli laptop mikir heula urang kudu diajar heula emang eta tapi hal eta nya saguluyurna wae dan ada londok teh anjing entah urang mah gak membela urang gitu naon ada londok ya keberuntungannya bener aya lamun urang percaya kana naon anu bakal diberek ku itu jamnya tergantung urang mah gitu kumaha pemikiranna ngusahakeunana bener hayangna bener tapi pan urangnya bisa ngebela aloy sebenarnya maksud pembelaan diri pan kudu aya nya nanti itu pasti nanti disebut teh freedom of speech nya kebebasan berbicara teh urang sekolah kan tadi teh halna anu nanti nanti sekolah urang kadung pan niti kan niti nguntungkeun kana sakola berarti dan urang bisa nguntungkeun urang teh sekolah nah gitu jadi lamun urang sekolah meureun ayeuna meureun sarua jeung meureun buat urang ya urang kan bisa naon gitu misalnya contohnya hayang naonnya hayang motor lah intinya hayang motor meureun karek naon urang teh ayeuna step gitu lamun ka kebon meureun can bisa ngebon lamun naon teh lamun jajan teh meminta keneh ka kolot gitu eta pembelaan urang sih bisa kan gitu bisa tapi hal paling sedih paling membuat sedih eta urang mah jadi maksudnya bisa mah nya paling sedih mah gitu sedihna teh teu boga ilmu cukup lah tapi ulah artina urang merendah oge eureun we henteu justru urang mah kieu statement urang nya mau wani ngamulai anu teu bisa diselesaikeun eta kaina urang geus mulai ya terus ada kumaha pun pembicaraan orang di luar sana namanya peneliti tapi bailahnya nulisnya bailah itu mah tapi emang eta kitu da tuh saguluyurna we ada pasang-kasangka jelema mah ini geus eta mah sekolah ternyata ribu cek nu sekolah teh ribu nyir sia eta mah geus kabedag ieu sekolah mah anjir geus kabedag pasang-kasangka jadinya jadi orang teh pada sarua jelema jadi ulah sok sarua ieu lah da jabatan mah da geus mah bisa di atas kendeng kan jadi
saling membantu, saling membahu, acik. saling merangkul. Saling merangkul, no penting mah gitu kan ber. Dalam apa? saling menguntungkan kan Saling di sekolah Da di sekolah kan Juru- bisa individual mah bisa ini dalam grup sosial gitu. Gak enjoy lah pokoknya mah. Sedih ya teman. Hal yang paling membuatmu kesal Hamdan saat namun hal namun membuatmu kesal. Buat orang kesal. Untuk kepribadian itu hiji nah maksudnya di siap poin manis kan nampak SWDJ pakai kata-kata kan eta urang eta bisa gitu orang eta hal yang paling membuatmu sedih tentang curhatan di sosmed anu teu para rumuge dikeluarkeun gitu kan teu kudu eta urang eta versi manehna Buat orang kesal mah paling Kesal? teresep gitu. kesal teresep lah Paling teresep betulnya lamun geus ningali kesal gitu hal paling yang kesal gitu. Paling kesal emang geus ningali jelema gitu nya. Ngomongkeun batur. ngomongkeun batu Ada diri sorangan can bener. oh Ngeunteun. ibaratnya gibah we nya Jadi Batur. naon sih gunana gitu ayeuna batur bisa ieu diomongkeun, batur bisa ieu diomongkeun. batur kurang iya diomongkeun naon sih paedana gitu nya. Itu urang mah enjoy we hidupna masing-masing we. Orang mah saling membantu, saling membantu gitu. Kenaon atuh ya rukun masyarakat teh. Anjing. Heuh. Tapi ada paling keselnya Paling kesel. ada kami sana gitu pasti Kesel. Paling kesel lah itu eta. nyawa gitu. Nyewa lah jadi naon ya ku paedana gitu. Itu urang mah mereka ngobrol biasa we. Paling emang dak. Itu bisanya gitunya. Hamdan anti gibah. Anti gibah. Alay. Hal yang paling membuatmu kesana. Eta seru eta. tuh seru banget ini mah akhirnya pang kesel-kesel mah ini kan sosmed we anggap Sosmed kurang gitunya tuh ya. ini asli Nah, jadi kermar ranehnya lain urang ngerti nama apaan alay. Cuman ngan perlu dijelaskan alay. Kumaha tah? Maksudnya lain artinya orang mapan nasi yang benar berarti mata kieu henteu cuman lain kan orang ngerasakeun gitu kan henteu gila lu. Jadi Oi. segala curhat, segala meremu curhat lah bahasa ieuna, bahasa gaulna. Segala kelukesan maneh lamun hayang kan pasti yang dianggap eta kieu kitu teh nya. Yang dianggap jadi teu kudu ditumpar wah jadi sosmed. Gila. Baturan Ada yang betul besok ini kayak mana? Sok Nu mau resep main PS eta mah. Kada isuk-isukna gawe da tuluh. sok sharingkeun ke teman-teman. Sharingnya tah sharingnya. Sok sharing ke teman-teman terdekat Anda yang bisa dipercaya, Lain boy. di Facebook. Nah, ini mah Facebook mah malah bisa dipercaya, Facebook mah bang waduh. Benar tuh. Jadi eta paling membuat kesal teh So. nu karitinya. Jadi itu kudu lah nya. Bet, teh bet. Hal yang paling membuat bisa terharu. Nah, terharu melihat negeri ini. Eta naon nah terharu di lingkungan maneh kumaha terharu maneh can naon Terharu mah nya. Ditinggal. atau Hamdan tidak terharu itu. terharu mah kieu sia anu Resah. kesenangan tapi membuat mana teh asa yang cerik gitu Terharu. Terharu mah Saat naon? saat mun keur urangnya gitu. Terus sapiranya ningali amun ini mah ulin kolot gitu. Kolot. Ulin kolot dengan sirian barang sakumaha seri terharu teh gitu. Seri mendesak ya. Kene. Kurang kene barjeun pan di luaran sana mah batur air geus teu boga. Mata kudu Mata- masih mana boga kolot. Kudu bersyukur kudu nyaakun jadi kolot maneh Maneh boy. Maneh usahakeun ku maneh mas. Usahakeun kemarin jadi budak baraka jual. Maneh disakorokeun cing luhur teh maneh mau terima kolot. Pinter. Bulu teh. Dina aing kieu da aing oge ruksak sarua ruksak jeung marana yang cuma urangnya da boga hate bersih urang kitu nya. Man saja dah jadana aing. Ya kudunya ka kolot. Heeh. Omat eta nya. Omat eta mah berhiji lur. Alay. Yang paling membuat terang naon jeung keluarga itu jeung keluarga wae eta bisa. dan keluarga kolot oge jeung keluarga oge urang namun ke diri sorangan sih urang baheula baheula urang kelakuan lah jika kumaha tapi ketika ayeuna urang geus boga keluarga oge kolot boga keneh urang bisa berdikari sorangan gitu
bagus. Jadi aya supportnya. Orang sakitu barangkajuna kita orang kercan kawin orang masih kawin ya lu kercan kawin kita mikirkan Harapna apa orang bisa gitu Wah, gitu. harapan pemajikan ternyata enak bisa guyur nama bisa pasti ya. pasti dimilikan Karena kan jelema diturunkan ke alam dunia kan dimilikan. tadi nama sok perintah kepala tekanan itu Ya. orang jadi nges jadi terharu ya bangga lah kan terharu bisa bangga wae berarti bangga lah karena diri sorangan orang sakarek sakieu ge emang can nepi ka can tepi lah orang ge kan urang di PKM segala tanya orang enjoy tapi anjing jadi jadi channel sedih tapi tenang naon dah kumaha ini pertanyaan lo pakai nih bagaimana kamu membanggakan diri kamu sendiri Hamdan membanggakan kumaha cara maneh bangga mabok bae bangga mah maneh sarangan bisa gitu ge atau naon Cara membanggakan diri sendiri jadi orang itu lain cara maksudnya bagaimana kamu membanggakan maneh bangga pas diri maneh ke jadi orang sukses lah. aja Gak benar tak? cukup berat emang Jadi tapi ya jadi orang sukses lah. Bangga apa? Orang bangga ke diri sendiri. hayang berarti hayang jadi orang sukses gitu. Hayang jadi orang sukses. Alay, bagaimana cara kamu membanggakan diri kamu sendiri? Membanggakan balik deui kepuasan, ya kepuasannya eta urang mah kebanggaan itu ngabanggakeun diri sorangan mah mulai ya. jadi kumaha ya jadi menyelesaikan apa yang kita mulai Menyelesaikan apa yang kita mulai. kan puas terus gitu bangga lah Bangga. puas teh Berarti menyelesaikan apa yang kita mulai bagaimana cara kamu mengatasi perasaan benci? Berarti Don supaya mana jadi aing teh geli ya sih tapi ngarengap 3 kali. Atau bagaimana cara kamu mengatasi perasaan benci kepada seseorang, kepada suatu hal, kepada suatu hobi, kepada suatu aliran? Udah langsung. Model orang benci ke mana ya? Bagaimana cara kamu mengatasi perasaan benci? Carana gitu. Mengatasi nana? Disalurkan kemana? Carana gitu. Cara nama kurang nate terlalu iya. Tidak terlalu dipikirkan. Tidak terlalu berpikir. Atau bisa main game oke baling gitu lagi game. Bisa jadi gitu orang bisa. Daripada yang nanti parugu orang hewe inget kesehatan hanggul kesehatan benci aing kesehatan benci kan. Pas isuk sudah itu sih. tapi gitu. Jadi bagaimana cara mengatasi nama nya ayo namanya loba ayo nama game nyalurkeun nama bisa game bisa ulin refreshing cara mana sare pengen urang benci ka maneh sare wae nu penting mah gawe gitu alay kumaha tah bagaimana cara mengatasi perasaan benci orang mau melihat sudut pandang lain jadi ketika ieu benci nak mah ieu gitu dia benci ya beuleuh si eta ngelakukan kesalahan ka urang nya lain ke batur nya ka urang we bona teh ngelakukan kesalahan ka urang ningali sudut pandang lain bahwa si eta dan teu kitu wae urang ningali ngalihkeun we penglihatan urang teh kanu positif oh si eta pernah kieu ya urang teh enggak bisa meureun ke kaharep mah kieu wae meureunnya kitu nya ulah nepi ka 1000 kebaikan rusak dengan satu kejelekan gitu kesalahan lah anjir jadi kitu nya apa tuh anjing aing berat ya pernah merasa kurang motivasi ngerasa kurang tapi motivasi kurang aing mah ting semakin beranjakna tapi motivasi itu matak aing membangun mah hayang yang cuman jadi kumanya jadi kadon jadi konspirasi di data nanti teh motivasi ngapain ayo motivasi tapi untuk kaca payung kan beda deui nya gitu apa anjing motivasi mah sebenarnya
setiap langkah orang gitu motivasi mah udah kurang kemana-mana ge aya gitu motivasi siapa lah ngomong tah gerak dari segera lupa udah kurang sare wae aya motivasi bismika loh mah ya ya bismika kamu kelas teman dasar tapi tenang enggak Hamdan ya untuk Hamdan ya. Pernah merasa hatimu kosong? Nah, pernah sih. Atau jelema jadi aing hirup tiga itu bisa tebak kan model urang aya betul aja tapi padahal apa pasti aya pasti aya lain jelema pasti keun lah eta biar diri masing-masing biar Hamdan yang tahu nih kan cuman aya gitu aya ya marana berat kan cuman ya bisa jadi jawaban nanti bakal orang teh yang jadi kieu pasti aya gitu ya. Mengapa kamu memilih pekerjaanmu sekarang? Mengapa ya? Mengapa kamu memilih pekerjaanmu sekarang? Mengapa? Keur urang nya kunaha urang memilih pekerjaan ayeuna gitu nya. Sabab lamun urang hayang langsung di atas kumaha atuh urang kudu melewati segi-segi di bawah. Tapi percaya mana yang bakalan gitu ya. Nah, kudu percaya. Motivasi jelema mah kudu percaya yen urang bakal bisa. Urang kudu yakin. Mengapa kamu memilih pekerjaan? Mengapa ini seetik guys gitu? Tapi mengapa? Tapi nu mata tak gitu berat. Mengapa? Atau alay mungkin Hamdan tidak terlalu expect saya mah untuk kali ini. Pekerjaan orang sekarang mah Mengapa alay memilih? Nah, alay memilih pekerjaan sekarang sampingan sih dah sebenarnya mah urang mah pekerjaan urangnya anu sebenarnya katuliskeun teh itu ti luhur urang geus sebagai pengusaha kan ayeuna mah pekerjaan wae mah sampingan heula sama me takdir di sama me urang bumi berputar nepi ka luhur gitu jadi supaya urang teh geus urang jadi pengusaha teh urang bisa menghargai lah kan semodel pekerjaan urang lain bisa dijang dari urang bisa menghadapi godaan-godaan naon wae nu di luhur jangan sitanya yang gilana mun langsung ka luhur mah tuh langsung untuk naon atuh ayeuna langsung di luhur saya sok we na modal bangun di mati luhur sok depan pondasi lah depan jieun pekerjaan nu ayeuna dijieun pondasi mun dinain geus luhur ka sebakan jadi ibaratnya ente memilih oke nya kita memilih ya mah yang cuman pas itu ente minimal hiji kata we naon kenapa kamu memilih pekerjaan kamu sekarang alay satu kata kebutuhan proses anjir kebutuhan dan proses sangatlah ini tidak di briefing ya tidak di briefing yang cuman dia bakal asli siapa orang yang paling mengerti dirimu siapa Hamdan dulu mungkin kalau ya orang yang paling orang lain gitu itu orang gitu orang yang paling sangat mengerti karena dari mana nya udah ya tuh jawab diri seorang bisa mal mungkin diri batur mah tuh mana yang mal mungkin ke orang bener tuh orang mal mungkin ke mana tapi menurut mana itu nya maksudnya jawaban mana diri sendirinya diri seorang alay siapa orang yang paling mengerti diri sendiri itu bisa jadi dari orang sorangan tapi aya oge anu kolot mungkin aya oge anu menopang istri anakka seperti istri paling mengerti istri aku ayeuna usaha ayeuna mah mengerti pisan modalkeun dina kebutuhan urang aya urang kadang-kadang ayeuna mengerti ya diri sendiri mengerti orang karena diri serangan kurangnya kurang sedangkan kan modalkeun dina mengingetan mah itu kayak butuh orang mengingetan orang
orang butuh sisi orang lain. Sedangkan kan diri itu diri mana? Diri Apa karena sedih. Tapi emang kok orang diberi jawaban siapa orang yang paling mengerti dirimu orang tua bahasanya apa? Kali itu. Ini contohnya kayak siapa orang yang paling mengerti dirimu Orang tua nggak jauh. orang tua jawabannya. Karena itu bisa enggak? Gitu lah. Saya yang Bukan nama Tapi orang tua bisa oke ya? bisa. Itu maksudnya kalau lebih bisa. Kamu orang tua lebih bisa mengerti gitu. Kalau teman cewek lah dia ngomong kenapa orang tua. Kalau tuh Tapi itu berat ya. harus tadi. Maksudnya kan orang nanti letik oge nges lain dimengerti deh. Seperti letik orang ayeuna terus teh orang pandang nasib kumaha ngerti. Nggak lah pertanyaan segitu enjoy. Cukup akan membuat menangis kan itu namanya. Tapi eta semoga menghibur ya. Malam sedih kalian, malam basah kalian, malam garing kalian. Mararane panggilin ke di nanti kantor-kantor lain. Kurang Adi. Hamdan Binaya. Amin.